aya sababaraha poin masalah anu jantan motivasi jeung dorongan perselenggara ieu acara. Hiji menjantan pokok dorongan kuat inspirasi atanapi himmah bahasa santri himmah dan kesemangatan para alumni kangge ngawujudkeun acara rutin pertemuan di ieu pesantren sarehna. Alhamdulillah ku akang katingali di masing-masing kampung jeung lemurna sok sanajan kang pribadi teu ngaraos tiasa, tapi kalawan fadl Allah hidup sadayana tiasa kenging bagian pikeun nasrul ilmi. Mudah-mudahan sing berkah, sing jembar, sing manfaat, saha deui nu bisa diandalkeun pada saat zaman pasar kieu. Di saat para sepuh-sepuh urang tos ngarantunkeun alam dunia, bahkan pribados dina saat ieu aya cercah kesedih karena setiap acara yang diselenggarakan di dieu pun Bapak selalu bisa hadir sareng pun biang. Saat ieu pun biang tos nyantunkeun pun Bapak teuingkan karena nunjukeun saya. Lamun ningali kana hal eta, pantes Imam Abi Darda narikeun suara menyeru ka umat wabil khusus sahabat anu di sekitarnya. Malia aro ulama hukum yamutuna wajuhalukum la yata'allamu fata'allamu qabla ayyur fa'al ilmu li anna raf'al ilmi bibihabil ulama. Mun urang sumping ka hiji lemur culang cileung luak lieu bade sungkem ka sesepuh oyong nyesek barokah susah karena kalangan mereka sebanyak jeung urang anu alhasil ukur bahasa maksakeun daripada teu aya. Wa minha sajumlahna kadang-kadang nu jadi kiai di lemur teh santri kaluron. Kaluron teh bijil can waktuna di mana hirup paeh tapi alhamdulillah dihirupkeun kalawan fadl Allah. Mudah-mudahan sakit dia sing manfaat ngan amanat sepuh ulama tos teu araya. Paboy ke Martadinata mantan camat kecamatan Caringin Sumping ka dieu anjeunna alim pegat sareng pribados. Salah satu obrolanana ajengan ti 2018 awal dugi ka 2021 tina share setiap pemasukan kana komunikasi abdi tos tercatat aya 320 orang kiai yang meninggal dunia. Saha nu bisa ngagantian pribados mun terus 1000 watak 1000 tobeat ajengan pupus kacana ilmuna sobarna himmahna sumangatna ikhlas. Kadang kurang teu bisa seperti manten ajengan wah fadlullah almarhum almaghfur ngawas ka Cibadak pungnya Jumat 12:30 mantena uwi bari ngajingjing besek di bahanan ku piribumi ngan piribumina rariweuh sehingga amplop teu kapasitas mata request bisi riweuh mah diberi amplop. Jadi lamun aya nu uih di dieu para kiai atau nepi alumni uih teh mau amplop lain riweuh moal.
Misi tidak akan kita berdoa aja kurang. Mata sok we dulu. Ya Allah. Uwi ngaji bes hilap deui teh nyanak acis di Cibadak mapa. Kacaringan setengah satu. Atuh naik angkot sieun diturunkeun deui da 3 ongkosna. Setengah satu bari diturban ku nona ku sorbana masakana bari hujan ngarincik. Wih, buka tabu sabaraha dugi ka Cibalung. Ya Allah, keikhlasan, sugan protes, sugan arab, sugan nyarioskeun ikhlas dina mana. Mata piduana disadayana, mudah-mudahan ku akan masih ulah kealaman. Teu mampu urang perjuangan anu mukhlisin sapertos kitu. Ulama-ulama kapungkur, sepuh-sepuh kapungkur ya Allah. Dina damar anu ngerti udunan meser lisah tanah bari henteu cumpon sarere ari ngariweuhkeun anak takut tapi ngadidik kurang alif bata dugi ka urang tiasa gaduh dasar pikeun bekal ka pasantren. Itulah perjuangan anu mahal mata teh ka hati ku kaula saur Imam Abi Dada mun ulama tos teu araya sementawis jalma bodoh teu kersa ngalap ilmu. Ya Allah Rabbuna Karim sok mun aya kesempatan keneh nu araya guru-guru doakeun si paranjang yuswana hatur nuhun doa ti sadayana ibados tiasa diijabah ku Allah. Hiji atas nami alumni, dua panginten di dia aya bahasa milad ke-21 mun ditaroskeun kang ieu teh milad teh naon ulang tahun. Ulang tahun akan sanes tanggal 17 lima 21 sanes tapi milad pesantren tek mengek walang geni 21 tahun abdi di dieu hejo beureum koneng hideung geus kaalaman amis pait lada hasil ngadidik santri langkung teu 400. Aya nu geuceul, aya nu teu geuceul, aya nu jadi jelema, aya nu teu jadi rupi-rupi. Da ari pendidikan mah ibarat ngadodol. Dodol didamelna dina kancah. Mata sok aya nibatkeun pesantren atau pendidikan teh disebut kancah. Aya kancah dina katel abu akan tinggal dodol tiap minten capek nepi ka nyurucut kelek celak natak sok dari cuni ngedol teh eta tina kelek cawan pan agung jadi kitu toh make singlet harudah digulaan alhamdulillah tapi sok aya nu ngagejrot kadang-kadang teu kagulaan tangku kana jadela dukumah ngagoreng kerupuk teh aya anu rapuh aya anu kaalun nepi ka baseuh teu terang-terang minyakna eta katelna eta bahkan personil nu ngadamelna eta keneh nya eta duka panginten gitu kan. Tapi para nenek itu tong alit mana? Insya Allah perjuangan orang aya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru santri nu belet teh aya 2 keuntungan. Ya berarti hiji sok manfaat ilmuna naon sababna sabab ladang hese. Urang nalar 2 beten pika 2 minggu can katalan begitu katalan teh dipupus di diru mule daladang hese. 2 sok katurut ku santri margina bager ka santri mun aya nu beuleuh teh diusapan bager sing sabada aak ge kitu bager rasa disebut hakul yakin. Coba nu pinter sia teh perlu nu kitu aja nah akan naon sih aya teh gitu kadang
Quran mata untung jadi jelma belet hidup belet takbir ya. Nah mari kita pasantren maka pungkur tapi ayah minta alhamdulillah pasantren mak itu mesti diterima ditutup diterima tidak dan yang lagi dating babaskeun ka pasantren bagian nu belet na we ukur mata anjingan TTBC mata nu belet terat ya. Tapi alhamdulillah ku gigih na berjuang nepi ka asap untuk gigi hungkul ada arah ku gigi na berjuang nepi ke asap tina sadaya personel jeung komponen wabil khusus di Cimanggul ieu abdi tiasa mampu berjalan 21 tahun. Mudah-mudahan sing barokah sing manfaat. Abdi berharap urang kumpulan di alam dunia ieu moga-moga urang bertemu di pintu surga di hadapan Allah. Amin. Nah, alhamdulillah sanes akan bade awung-awungan da lain jalma soleh lain jalma karamat kalau kaharamatane mah tapi selalu berharap karena ridho jeung maghfirah Allah hamba-hamba tentara Allah moga-moga kenging nilai prestasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oge dari saalit hampunten kasadayana abdi teh tahaddusun bil nikmat sareng marolang kali sali tos ngayakeun hiji acara bentukna program kurikulum di pesantren Sirajul Ummah. Selain daripada kegiatan mengajar dan belajar anu sifatna harian tiap dinten Jumatan sabada Jumat reboan dina wengi rebo sareng masyarakat oge syahriyahan berjalan tos sekitar 16 tahun dugi ka ayeuna nya ieu acara sekaligus membuka semua unit pengajian nya aya paninten nya bage disebut gumasep mangga tapi da teu maksa kitu tapi hoyong aya bisa hayang aya nahdoh hayang aya bangkit kana imajin kesemangatan para santri tong campil da ieu teh tentara hamba tentara Allah nya abdi teh ngayakeun iseng-iseng sareng marorong kali 2 program untuk sementara ayeuna ditingali perjalanan anu maslahatna hiji aya uap hartosna ujian akhir pesantren sabab pun biang kamari teu damang sesak napas dicanak ka medika di tenok geuleuhna di naon eta teh di oksigen tapi mos-mosan kene canak we ka ruangan saur dokter dalam oh imah kedah dipasang nya dipasang kok anu bulu digitu transparan katingali nya alhamdulillah jadi reda padahal naon itu hadina uap nya reda jadi jajak ku ayana uap sugan santin lempoy jadi jajak deui ku ayana uap ngan ieu mah uap teh ujian akhir pesantren di program Sirajul Ummah. Alhamdulillah tos kenging prestasi anu disiapkeun kagegelan saalit manawi janten bisah jeung bangkitan ke sadayana nu teu kenging bukan berarti teu meunang tapi kemenangan yang tertunda rupina di tahun-tahun kapayun biasa insyaallah. Nah sababna karunya tuh ka akang lamun kudu dihadiahan sadaya sabaraha teuing ngagadikeun mobil buat ikang. Atak syarif we anu kenging penghargaan anu tepat hasil ujian aya pesantren dipisah antara putra putri jeung pembagian sate acan konsumsi. Oke paninten aya hasil tahfidzul kutub. Ya rencana program dijalankeun 2 tahun sekali. Rencana sinarang harapan teh dina lebet 2 tahun hayang aya pirang barak sararea santri nu dididik di Sirajul Ummah katalar hiji kitab minimal di lebet 2 tahun hiji kitab nah nu diintikeun dina waktu ayeuna nya eta kitab Rohbiyah sumber tina faraid atanapi ilmu waris nya alhamdulillah tos dijalankeun kamari dimulai setengah 8 wengi
berjalan dekat Abu Tilu subuh sadayana dipercaya jeung ditilai alhamdulillah ngahasilkeun ieu aya tina tahfidzul kutub aya tina bab ujian akhir pesantren oge aya santri-santri dasar nu dididik ku abdi dina perjalanan pesantren ieu biasa dipintokeun ka sanana namawi alhamdulillah mudah-mudahan barokah. Oge terakhir syukuran pembangunan manawi nu emut keneh 2018 dihanap saparentosna abdi mupakat sareng keluarga oge masyarakat abdi ngumpulkeun sadayana wali murid nu imkan hadir waktu sarita di Jampang di Palabuhan di Banten sumping kanggo ngarencanakeun pembangunan 3 unit bangunan ieu hiji asrama putri 2 lantai 2 panginten rorompok jisim abdi sasna ieu mah aya anggaran ieu mah kayaknya mulu ngumpul jadi aya sa emer 2 emer taplokeun kayak gitu intina mah itu pesantren di Pengker sareng ieu panginten majelis alhamdulillah tiasa berjalan lancar salapan sasi perjuangan fisik pesak pasek dikerahkan tiasa wujud hingga layak pakai dimulai salapan sasi dirintis ku abdi kanggo penyelesaian sareng penyempurnaan alhamdulillah tahun 2020 Hijriah 1442 Hijriah sasi Syawal ieu tiasa rengse jadi bangunan beres ka Pengker sadayana tos teu aya hanca deui kantun karuksakan itu panggilan sana ieu teh teu aya lintang hada min fadli rabbi ieu teh kurnia ti Allah Subhanahu wa taala sabab waktu harita aya santri anu getol gawe ngaranna Mang Kurnia jadi hada min fadli rabbi eta Mang Kurnia padahal Allah tiasa ngawujud aya gerakan naon geuninganan ya ninja abdi ngelok salama aya gerakan naon geuningan anu gero muda-muda kiai dijaga abdi ku barudak begitu aya nu gero lompatan barudak padahal mah pararayang anu diundur dia unggul tapi alhamdulillah rada sieuneun nu gero teh sebab di dieu rada gareo emang ngelawan nu gero kudu nu gero layak lamun gero ilal gero mau bisa gero alhamdulillah hatur nuhun warga masyarakat tos sapenuhna membantu abdi selaku jalmi anu dhaif teu tiasa teu imkan kudu ngabalikeun yang membatas budi jeung kasayang sadana ya Allah panginten aya gerakan naon dugi ka waktu sarita kantos aya jami anu suping ka dina motor bodas bahkan aya jami anu suping bare rombeng acukna rada kalotor nanggo calana poke ka dieu punten di mana bumina kajian indah ditaroskeun ka warga teu aya di mana aya bumi anjing jiwan ih teh saya dengan di mana bumina kan ngaji ibadah tuh teu aya bade naon abi hoyong teu panggih anjeunna teu tiasa susul ka santri aya anu narosin akang ditinggali teh waduh kaos butut sakna lancingan sapotong balik kalotor naon eta jelema bisina naon nya di eta sadayana ditahan panggilna pas diinterogasi ku sadayana anjeunna ngalorkeun alasan tuh di jalan abi nyanak semen 10 sak jangan mantos kan haji geurna bangun atuh digorongkan aya nu meter mana Kang aya ninja bagian aya nu meter mana hampunten cenah upami pelayanan di dia seperti itu abdi ge ngantos nah abdi kesal geus murid can petangnya tadi namarek dibawa deui 10 sak semen ka dieu alhamdulillah atensi jeung paratosan di sadayana katampi nepi ka wujud di sapertos kieu sakali deui mung tiasa doa nu kasanggakeun jazakumullah ahsana jazakumullah jazaan maghfurah di atapan eta hada min fadli rabbi wa wasilati muyasiril muslimin sareng peran serta turun tangan wasilah
jalmi anu sugih, jalmi anu kenging kagampilan dina kahirupan, sehingga kalau ikhlas kersa nyumbangsi kangge perjuangan agama di pesantren Sirajul Ummah ieu. Tiwit interan keluarga di pun bapak haji sareng haji pun bapak tisal awi nu ngadorong kuat ke perjalanan perjuangan agama di dieu sepenuhna lapisan masyarakat tanpa kecuali. Dugi ke ayat tukang ojek liran itu kena tanawan kesik jam saha teuing ngaputan ka dieu. Pas tepang jeung jeung abdi, amang di mana? Abdi teh di tutuy para sarika luhur Ciparai. Anu ke babantu atuh ningali batu da cenah rasa babantu. Terang ke abdi kana we tepang ayeuna. Dugi ka gerakan Allah sapertos kitu. Ya Allah. Man khaufallaha khaufahu kullu syai. Asal benar-benar lempeng jelema sieun ku Allah, maka sadayana perkara digerakkeun harokatna ku Allah Subhanahu wa taala. Rupina teu aya kamampuan upami ngukurkeun dohiriah pribados ilmu mana dan teu aya katiasa harta sumawana tanaga hengker ngapa ngukur dua lain tah tuturkeun ku barudak ukur tiasa tanya kunyuk teu tiasa. Alhamdulillah di dia aya kesana bapak kepala desa nu selalu mendampingi mendukung di sini. Oke abdi insyaallah ngiring dukungan kamantena mudah-mudahan kurang siri dukung dina kasayan ayeuna kenging nasrum minallah pertolongan mutlak di Allah Subhanahu wa taala maka wujudlah pembangunan seperti ieu. Nah kuha sakituna abdi tasyakul tahadus bin nikmat hoyong aya ikrar ngahaturkeun nuhun tina sagala bantosan jeung bentuk pengorbanan nu teu kawinci catatan mah aya tapi abdi nanggal bacaanna langkung ti 400 nu tercatat nu bentukkeun si acis cai saja pina aya pembangunan nu berjalan ieu. Alhamdulillah sakali deui hatur nuhun mudah-mudahan kasayan saya dibalas ku Allah Subhanahu wa taala. Tiasa kapendang kasayan jeung berkah di alam dunia oge jaga di yaumil akhir kenging sasaranan dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nu tani sing tampil sugih mukti dina tanina, nu dagang sing tampil lancar jeung berkah dina dagangna, anu pulih jeung buburu sing kuat salirana sarta berkah hasil buburuhna oge tina para pejabat PNS mudah-mudahan sing maslahat jabatanana. Doakeun putra putri jisim abdi di dieu nu keur dididik putra pribadi sabaraha abdi 5 gara putra putri sadayana nu hadir di lebet lembaga ieu mun ningali kana wujud yakin jauh tapi kalawan kesemangatan ku ayana qadar Allah biasa berjalan didikan demi didikan berjalan ya. Padahal tadi terus disebutkan alatul ilmi arba'atun anu sok ngaji poe Jumaah nyarengi teuing ingeteun teh poe deui. Alat ilmu teh opat syaikhun fattah. Pertama guru yang mampu membukakan gembok kebodohan nu aya dina hate muridna. Jadi kunci teu bisa we datang ka guru cetrek ku guru dibuka. Itulah syaratna atawa alat ilmu hiji syaikhun fattah. Dugika kriteria sapertos kitu abdi jauh tanah kalangit rupina tebing ya Allah. Nu kadua aqlun roja membutuhkan kejeniusan jenius kapinteran kecerdasan ya Allah muridna akan gitu bisa nah gitu tapi dipaksakan teras-terasan berjuang sesuai kemampuan. Dua aklun roja kecerdasan anu tilu kutubun sohah kudu sedia kitab-kitab anu sohih tadi getos disebutkan hampir 40 unit kitab anu diawas di pesantren walaupun runtuh rampah itu biasa tapi maksudnya diri sesuai kemampuan. Nomor kaopat nah ieu tah
naon disebut teh al-mudawamatu wa ilha ngeureuyeuh bari keukeuh peuteukeuh pansangna teh rupi-rupi kan uak bade hawa wihula cenah 2 minggu setengah kakarak 3 poe kan punten di tatangna teh aya anu samen abdi bade ngiring samen heula tapi teu catet paling 70 kilo eta teh jeung kitu padahal akan teu ngayakeun libur panjang kecuali sasi Ramadan menjelang Syawal sabada Idul Fitri saja pitena eta bentuk permohonan hoyong kuwi punya resiko kakantun pelajaran tapi darah parandenek itu terus diberjalankan alhamdulillah biasa menuju ku hal sakituna mungkin sakitu kemampuan persembahan ti prabaros kana sadayana urang wajayan kana hadis Rasul akrimu auladakum fa inna karomatal auladi sitrun minanna usahakeun samampuna muliakeun imurang moal ragu-ragu nih di pasantren ieu mah insyaallah murang kali berharap mulia sebab tong hari ganing sabit sok kabeh warga sadayana ieu suka mulia jadi insyaallah ieu pesan yang suka mulia desa suka mulia hoyong jangan mulia sadayana alhamdulillah mudah-mudahan dicumponan diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Oge abdi ngadoakeun ka para sepuh sadayana anu mungkin banting capio di bumi milarian rezeki nu dagang nu tani nu buruh jeung sajabina kangintunan bekal teras-terasan ka murang. Mudah-mudahan dijembarkeun diberkahkeun milik rezeki sadayana. Tong alit manah setiap bakal nu dikintunkeun ka murang punten sanes biaya sabaraha juta ataupun mayar ajengan miliar ngan kanu bekal murang kali nu dikintunkeun insyaallah eta termasuk kimah jihad fi sabilillah li anna hayatal islam bil ilm soal Imam Ali karramallahu wajah hirupna Islam teh ku ilmu jajagna Islam teh ku ilmu bergerakna Islam teh ilmu tanpa ilmu Islam lemah teu aya ilmu Islam stroke hirup tapi bisa kemana-mana naudzubillah summa naudzubillah insyaallah aya nilai ya tongal arugel itu dibekalan we budak teu bisa aya kabisa kena eta teh supaya lila bekelanana supaya ageun naonna nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala ngan abdi aya saalit panginten mohon bantosan ti para wali murid pantauan di pasantren sepenuhna abdi pun bojojeun keluarga semaksimal mungkin berusaha sedemikian rupa di bumi tolong pantau sami-sami urang rojong kane keberhasilan ieu murang kali tanpa peran serta jeung ikut tumut sadayana rupina abdi berjuang sebelah naon bintena bertepuk tangan bertepuk sebelah jadi tersada dengan eta mah cenderungnya atau kau itu tetap kudu dua jadi guru orang tua nah murid di tengah-tengah anu keur dipupuk urang supaya ieu urang kali berhasil menjawab tantangan manfaat perjuangan agama di akhir zaman sehingga urang sami-sami gadu jasa dina agama amin ya Allah ya rabbal alamin urang tos ada mata muliakeun urang kali sabab ngamuliakeun urang kali jadi tutup-tutup mungkin dina neraka lamun ditutup nerakana da teu aya di lawang dua tika surga urang unggul sanerea di alam surga amin mana teh bingahna teh anu mana itu di juru ieu di mana pasti anu mana teh katingali nu mawi kan saya tama kana neraka aduh mana teh leuleus jeung sadina upami terjadi sapertos mata kieu mumpung masih aya kesempatan berjuang sehingga pursotun min pursiduhur kesempatan teh teu launi mas anten teh can puguh 50 tahun can puguh bisa 30 tahun jeung di jero mas anten masih aya awai gogoda di sasa di sisi tiga gardi imah tina pribadi keluarga lingkungan
relencangan jeung sajabat-jabat itu tantangan kedah ditempuh ku urang. Lamun hayang perjuangan teu aya gogoda mah ya di mana tangtos membutuhkan fisik jeung mental anu kuat kangge ngawujudkeun prestasi anu tinggi. Mudah-mudahan segala harapan dicumunan diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Hayang nama akan bersajam senang rek memberikan tausiah. Durasi waktu memang tidak mengizinkan. Waktu terus siang hampunten akan teu bisa nyuguhan anu sanestina. Da kudu di pagi. Tapi itulah keayana. Tapi alhamdulillah akan sekeluarga sareng para alumni nyiapkeun hidangan naon teh muncul. Mangga disiapkeun maksana supados tertib kanggo bapak-bapak sebelah kiri saya. Dan dia ke bapak-bapak untuk ngurung dirinya. Kanggo ibu-ibu sebelah kanan saya disiapkeun supados ya memutuskan mata rantai. Soalnya tuh kadang kucing, oh Allah. Kalau mau wae, ajengan sarip, asup kadinya. Dan memang atau hiji-hiji makhluk hewan luhu kulit jeung jelema mah kucing. Mata lamun nanya teh sok selalu kucing. Aya 3 kali 4 sabaracing. Mata kucing. Jeung alamna berkah kucing teh di pasarna mah keureun. Jadi jangan curiga. Ya Allah. Dari agama aya parantian. Nah meureun mah santri mana? Kucing. Allah. Alhamdulillah. Mun satu acara akan lungsur tina panggung kecil ieu, tapi insya Allah barokah. Aya menten kagegelan teu dipandu nya, bentuk kagegelan hoyong disangakeun kutangan sendiri. Kutangan sendiri. Insya Allah segala prestasi ku abdi dipasikeun sarta manawi aya sepuh tiasa dibanding sareng sepuhna. Kalau momen mungkin itu sering momen seperti kia, mudah-mudahan ya cindera mata atas nama lembaga pendidikan Pondok Pesantren Sirajul Ummah tiasa ngabangkitkeun himmah jeung semangat para santri ngawujudkeun prestasi lebih tinggi kanggo memperjuangkeun agama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Syukur bahasan sareng cita-cita anu waktu jualah yang memisahkan kita. Yang penting orang berjuang di dunia, mudah-mudahan orang tiasa COD di akhirat. Amin. Sopi COD, Sopi orang COD akhirat pertemuan.